Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Saha eta teh Mang? Si Jajaka nanya dumeh ka tempona tukang cendol teh, mani bangun hormatna keur nyalitana. Duh katujang Mang oge teh terang ari wastana mah. Duka urang mana? Da ka dieuna oge neme 2 kali sareng ayeuna teh. Mang Dasim nemalan bari ngareret ka jalan anu tadi diliwatan ku Karna. Manawi teh tos kena Mang teh. Gening mani uplak gitu Mang, si Jajaka tetelepek. Mohon tipayun eta kungsi nyeno mung teu kabujeng diinum da kaburu diributan jeung Ki Obing. Tapi teu sangka ujang, teu sangka kumaha Mang? Sakitu katingalina mah ni leuleus keuyeub kitunya. Tapi pas deremah patelak dah Ki Obing sabatuna oge duit ka ngajoprak teh Jang. Sauna oge teu aya anu mangapul ya. Oh, hebat oge atuh mun kitu mah Mang nya. Si Jajaka ngarasa helo ku caritaan Mang Dasim teh. Kantenan we atuh Jang. Tarupina wae Ki Obing teh ngarasa penasaran kitu Jang. Teras we ngarudag malah tambih batuna duaan. Nu saurang mah namina teh Sabah Wahyu, Bah Wahyu, Madraup Jang. Pangartina langkung ti Ki Obing Madraup mah. Namun kabutosanana saurang ge taya anu wani, taya anu mahi kitu Jang. Diparenan kabeh oge tau Jang ku manehanana teh. Sing demi tah mun mangawadul kitu Jang. Mang Dasim nyaritanan jadi tambah ngalantur ngadongeng naka teterusan bae jeung make susumpah sagarupa. Leres hebat atunya. Da sumuhun. Dupi eta jalan satasna teh ka mana teh Mang? Si Jajaka terus tetelepek. Jadi ngarasa betah ngobrol ari boga layan anu gerecek nakar nyalitana mah. Alah ari telas nama Kaci Sewu dede ujang. Kaci Sewu muhun Kaci Sewu. Namun paling dia oge aya lembur anu kalangkungan. Mun lembur alit kan aya sababaraha suhunan gitu ujang. Atuh anu kawilang gegek mah di ditu di Bungbulang ujang. Bungbulang muhun di Bungbulang ujang. Tebih ti dieu Mang. Ya cekap we Jang. Nah aya naon gitu ujang teh? Mang Dasim malik nanya. Pugu abdi teh bade ka dinya. Nah ti mana? Panglingihan ujang teh gitu. Abdi mah ti Buah Batu Bandung Mang. Aya kapreogian ka Bungbulang. Olo guning tobi aduh nya ti Buah Batu mah duh. Cobi we atuh ngiring ka jalmi tadi buah mahena oge urang dinya. Mang Dasim meresaran. Oh mohon atuh si Jajaka teh bari jung cengkat tina diukna ku siwa nyokot duit terus diasongkeun ka Mang Dasim. Nuhun Mang ya, si Jajaka nyarita deui. Kajlong clelat we teu katempo.
Sakirat oge manehna geus ngaleungit tina panenjona Mang Dasim. Diteureuy ku pengkolan jalan jajahan anu tarengtong pinuh ku batu. Barudak ayeuna mah pangartina teu aing jore-jore. Nilik gerakan mah piraku mehna oge teu ngamilik pangabisa anu hebat oge tah. Gerentes Mang Dasim barang mileungeuh si Jajaka geus teu tembong deui. Sedengkeun karena anu harita keur jongjon ngagedig lempang saeutik oge manehna teu nyangka yen Darwita geus nyegat di jajalaneun. Tadi teh waktu manehna keur nginum cendol keneh kabireungeuh ku si Turkim. Belecet we manehna bebeja ka Darwita yen karena katempo aya di warung cendolna Mang Dasim. Atuh teu talangke berenyeng we Darwita muru ka jalan anu berasna ka lembur Pajaten pikeun megat karena hatena masih kene penasaran lumeh ti heula make ngalaman eleh ku pantar karena anu dianggapna budak cikene pisan. Lar karena ngaliwat korosak celacung Darwita luncat anu saterusna ngabedega hareupeun karena. Sakali ieu mah Darwita teh henteu terus narajang tapi ngahaja ngadago heula pikeun mereka sempetan ka nu jilawana. Darwita karena kaget sakieu peruyungna geus malang hareupeun dadana. Hatena geus boga sangkaan yen tangtu ieu jelema teh boga maksud anu teu dipikahayang. Kumaha we bareto nyaho-nyaho geus ngablesat ngabongohan. Geuning Andika nyaho kana ngaran kaula kana Darwita ngasongkeun pananya. Bari panonna mah gular giler nitenan anu jilawan bisi kapalingan gerak. Nya ari jelema hirup mah piraku we teu silih pika nyaho ngaran. Geuning eta Andika oge geus nyaho kana ngaran kaula karena nemalan sikepna oge bari pinuh ku kawaspadaan. Darwita ukur ngaluarkeun sora tina irung. Ngarasa kapeupeuh ku caritaan karena. Rek naon atuh Andika? Make jeung cegat segarupa. Karena nanya bari sikapna tacan roba. Lah, teu kudu talete karena euy. Andika teh lalaki piraku teu ngarti kana maksud kaula. Sikap Darwita pinuh kawani. Memang teh heula kungsi dielehkeun ku karena. Tapi anyar-anyar ieu mahna teh terus digembleng ku anu jadi guruna. Ieu sababna ayeuna rek nyoba-nyoba ngadukeun pangabisana anu ceuk pangrasana sakali ieu mah musuhna teh bakal bisa diragrageun. Darwita anjeun mah teu ngarti kumaha perasaan kaula anu sabenerna karena setengah humaneuar. Saanya nama mahna teh hayang ngebrehkeun ka Darwita yen mahna mah saeutik oge teu boga maksud goreng sumawona make aya maksud hayang terus memusuhan mah jajauheun akar. Memang kaula ngarti perasaan Andika ka kaula teh pinuh ku panghina. Darwita setengah nyentak. Mahna teh kungsi dibejaan ku si Turkim kumaha sikapna waktu manehna kapaihan teh ya. Tapi katampan aku Darwita mah peta karena kitu teh teu beda we. Ti hiji panghina anu kacida matak peurih karasana kana hate. Bener hati Andika mah tegasnya. Pokokna mah teu perlu loba ingkah kana. Darwita magat kalimah. Bari hiuk we pereupna dihembatkeun rek nimpah cukang irung. Tapi secara gerak refleks sakilat karena ngagerakeun ruyungna kaluhur bertak diadu jeung peureup lawan anu antukna Darwita ngajuluk mundur bari kekerepengan.
Geus kitu maka lawan teu ngomong deui serepet we Darwita mesat bedogna. Korebat ngahayat rek nyabat beung lawan. Trang! Bedog diadu jeung ruyung kawung. Darwita nepi ka ngayung kung mundur. Dampal leungeunna anu nyekel bedog karasana panas. Satameh we cekelana lesot. Atukana nya kitu keneh meh be ruyungna meceleng. Kumanehna karasa yen tanaga lawan teh tetela geus leuwih hebat lamun dibandingkeun jeung waktu katukang. Darwita nu bener-bener dirina dilimpujan nafsu hayang males kanyeri geus teu nolih kana dampaleungeunna anu karasa nerep teh panas. Sakoe manehna nalajang deui bodogna huak hiuk mangrupa sambaran-sambaran anu matak mateni. Tapi karena saeutik oge manehna teu ngarasa gugup. Kalawan tapi senakar manehna terus ngulinkeun ruyung kawungna anu terus ngubeng nimbangan gerakan bedog lawan anu tumerapna ka Darwita kaci dari punna. Unggal-unggal bedogna bantrok jeung ruyung musuh kudu we bedogna teh namag sarta terus ngoleweng. Sedang ruyung musuhna jadi ngulawit rek nyabat huluna. Upama kurang-kurang rancinges ngejat atau ngagilerkeun sirahna mah meureun kita cari oge tangtu sirahna geus kabeunangan. Dina waktu Darwita luncat ka tukang nyingkahan ruyung anu ngahiuk rek kabentur sirahna katampo gerakan ruyung musuh rada ngenoran malah saterusna mah eureun sama sakali. Awas anu mere omer kanu jadi lawana pikeun nyusun di Panarajang. Hal ieu saeutik ngadatangkeun rasa kaget oge pikeun Darwita mah. Tapi memangna oge ieu teh mangrupa hiji kasempatan anu kacidah hadena. Teu miceun tempo deui. Sakoena raja ngaheumatkeun bedogna padibarengan ku gerakan cakar maung. Karena ngarajuk oge mireungeuh gerakan lawan anu sakali ieu mah teu kira-kira matak ngabayakeun kana dirina. Tapi kana oge memang dirina geus padat ku elmu panemu warahan anu jadi akina. Bari ngalegotkeun sirahna teh sakilat ngababukeun ruyungna kana pigeulangna lawan anu rek nyakar kana beheungna. Sedengkeun beungeun kencana ngahiuk kababuk si kulawan anu keur ngahembatkeun bedogna. Geus kitu brengkal maehna kagigir terus nyabatkeun ruyungna kana punduk lawan. Anu akhirna daek teu daek Darwita teu bisa ngukuhan kana badana. Manehna ngacungkal ti kusruk nyuuh kana taneuh garing. Jaba punduk karasana nyeri oge, dua leungeunna karasa kompel. Lantaran sakaligus kabeunangan siku jeung pigeulangna. Tapi orokaya Darwita anu memang dina akhir-akhir ieu geus digembleng deui ku anu jadi guruna. Teu lila manehna geus ngajelejeg di hudang. Nafsuna begeut tambah-tambah ngagugudug, ngagedur, tembong tina sorot panona anu ngapedur hurung ngebrehkeun ka ceceubna. Ret kana bedogna geus meceleng jauh nakar. Geus teu jadi soal, sayakoena rajang di ku peureupna anu ngahiuk bangbaraan. Sedengkarna barang mireungeuh anu jilawana ayeuna mah lemor. Manehna ngabalangkeun ruyungna, cilek ngagilekeun sirahna dina gerakan belut ngaborengkal, sedengkeun peureupna ngadius rek ngahanca ka kemplong. Tapi Darwita sakalieu mah gerakanna leuwih rika. Manehna ngejat ka kenca, bari nyamerkeun dampal sukuna kana iga anu jadi musuh. Karena rikat malikeun badana bari sateka polah rek ngababuk suku lawan. Tapi geus kacida leuirna dampal suku Darwita geus ngacidak manten kana iga burungna anu antukna manehna ngajengjehe. Hiuk deui tenggelan Darwita anu diwangun ku deungeunna. Disangigirekeun nyusul tepus ngahanca pundukna. Anu sakali ieu mah ku karna teu bisa dikepeskeun.
ngajebet ngahanca punukna. Anu akhirna manehna ngagebruk nang kuban, irungna kapaksa kudu nyium taneuh sanajan teu parna oge teu burung we karasana mah nyeri. Udang sakana ulah ngadon sujud dina teu sagarupa syaplok. Darwita polahna mapanasna keur. Kakaraku sakitu oge hatena geus kacida bungahna. Geus hasil bisa ngeragrageun anu jadi musuhna. Retana bedogna anu tadi maceleng gancang kumanehna dicokot. Nyatang tu kaulah hudang mahatu Darwita. Dacar rumah saele jamak we anu pacelak mah kudu kabeulangan karena bari ngundiang hudang. Lantaran lawanna ayeuna geus nyekel di bedogna, maehna oge kop deui kana ruyung kawungna anu tadi dibarangkeun teu jauh di tempat malehanana. Kana awas bedog yo, Darwita teu kanyahoan geus ngahembatkeun bedogna bari ngagero. Sedengkeun bedogna ngolebat rek nyamar beuheung. Tapi kana oge teu cileureun ngakintak manehna nyabatkeun ruyungna, Darwita teh eleh pelit sakilat ngulawitkeun bedogna ngarobah sasaran ayeuna mah rek ngababad ka kemplong. Karena kapaksa ngajauh dina gerakan celer kasaatan. Bari sukuna nejeh pikelang lawan. Dibarengan ku ruyungna anu ngahiuk rek nyambar sirah. Tapi Darwita anu geus leuwih ngarti kana gerakan musuh sakilat manehna ngaragrageun awakna sakaligus bisa nyalametkeun leungeun jeung sirahna. Bareng jeung eta bedogna teu cicing rek nyewuk di handap rek ngabang berat suku musuhna anu napakna kali sabeula. Orokaya baraya kana oge teu bisa ditipu kitu wae. Cilung maehna luncat ka luhur. Geus kitu langsung nutu ka handap. Teu beda we ti alap-alap rek nyamber anak hayam. Ruyungna notog kana tong Darwita sedeng leungeun kencana ngahiuk kana sirah anu pikeun Darwita mah geus taya jangka deui pikeun ngejar. Kaya karena oge teu bisa ditipu kitu wae. Jilang meh naluncat ka luhur. Geus itu langsung nutu ka handap. Teu beda we ti alap-alap rek nyamber anak hayam, ruyungna notog kana tongong Darwita sedeng leungeun kencana ngahiuk kana sirah anu pikeun Darwita mah geus taya dangka deui pikeun ngejar. Anu antukna manehna ukur bisa ngagero. Tongong karasana nyelek. Jadi korban ruyung nahun sedengkeun sirah karasana asa bejat balukana geus teu bisa dicalitakeun deui. Darsita kontan ngakebruk leungit budi ilang daya kudu ngalakon ngacoprak deui di pakarangan. Geus karuhan anu jilawana moal bisa hudang deui tereh-tereh. Lewas we kana nulikeun di lumakuna rek balik ka imahna. Darwita mah cul we ditinggalkeun lantaran manehna boga sangkaan pasti engke oge bakal aya anu mawa lantaran tadi sareretan katempo yen manehna teu nyurangan. Tapi aya di baturna nyaeta Situr Kim anu sajroning keur galungan teh manehna mah ukur nempokeun bari ngadedempes di nu bala. Ngan anu rada ngarasa kaget teh pedah Situr Kim terus cicing teu milu ngarepuk saperti biasana. Sanyana mah sajaba ti Situr Kim teh aya deui saurang anu ngadon ngadedempes nempokeun nyaeta budak ngora anu tadi nyenor tadi Mang Dasim. Waktu tadi teh rek terus nyusul karena daya lian rek nurut ludung di jalan oge sugan we pada satujuan rek kanjung ka Bungbulang.
barang kabirengeuh anu rek dipiluan teh keur galungan manehna terus nyalingker barang kana geus ngaleos manehna teh tayina mah rek ngagentak ngudag nuturkeun tapi teu tulus malah manehna teh terus ngelok deui lantaran kabirengeuh aya hiji jelema anu kaluar tina rungkun saliara hareupeun manehna pisan anu teh Irianti si Turkim ngagentak nyamperkeun ka Darwita tetatapas ini deui gidi gue Darwita anu keur kapaihan teh dipanggul dibawa ingkah ti dinya geus karuhan eueuh deui jelema si Jajaka teh kakarawani kaluar rek kakana geus jauh atuh berebot we manehna ngudag bari gegeruan menta di daguan karena anu kejongjon lempang barang ngadenge nu ngageruan teh geus tegwe dina hatena yen ieu anu gegeruan teh pasti baturna Darwita reg mahna eureun malika tukang bari sikapna tertinggal dina kawaspadaan tapi barang geus deukeut kacida pisan kagetna sidik teu kapalingan yen ieu jalma teh taya lianti anu tadi keur nyendol di Mang Dasim teh ngan anu matak teu kahartina teh naon sababna pangna ayeuna nyusul ka manehna kawas aya maksudna anu goreng geuning Andika aya naon baraya karena nanya nadana pinuh ku curiga ayeuna mamahna geus boga pangalaman yen jalma-jalma teh teu bisa gampang dipercaya kitu bae kaula teh di Kabung Bulang manawi Andika uninga di mana pernahna si Jajaka teh ngomong rengkuhna keur tilituna mah bisi nu ditanya teh salah harti mangkaning nafsuna can puguh geus lerer urut bieu galungan na bade kasaha gitu baraya karena malik nanya bari rada kaget oge puguh anu ditanyakeun teh lemurna pisan curigana beuki ngandelan bisi jalma teh aya maksud anu goreng ka anu jadi akina puguh kembang-kembangna mah geus aya sanunya ieu budak murah teh salah seorang muridna Ki Jatun musuh gerot akina bade maluluh jalmi anu jelenganana Bapak Mursid mohon Bapak Mursid ieu mah manawi jumeneng keneh gitu pada aya naon kitu sadere ka Pak Mursid teh karena ayeuna mah nanyana bari sewot aya kaperyogan we nun si Jajaka teh nyaritana tetep sareh saderek sanes karena terus tetelepek baraya mah sanes mung anjeunna teh guruna pun bapak gitu panglihanan di mana kitu salira teh lan panglihanana di mana ari kawit mah di Buah Batu Bandung waktos pun Bapak bade ngantunkeun anjeunna teh wasiat yen kaula teh kedah ngabujeng ka Pak Mursid anu linggihna di Kampung Gadog caket Situ Bagenit di bawahan Garut mohon terus namung barang dibujeng ka ditu ngan aya putana we pasuta terus anjeunna ngawatosan cenah Pak Mursid teh linggihna di Bungbulang bawahan Pakengeng manawi ku kaula teh teras we dibujang ka dieu mung nyaeta cacan terang pernahna kitu si Jajaka teh mereka terangan karena ngahulang mun ngingetkeun caritana mah tetela cocok jeung kayan akina tapi sanajan kitu mahna can wanieun ngabejakeun saha sabenerna Pak Mursid teh kalahah pok manehna nyarita deui nya hayu atuh urang bareng jeung kaula ke di ditu ku kaula dituduhkeun nya kabelan we kaula oge reka pajaten ieu teh
ngadenge kasanggupan karena kitu teh teu kira-kira si Jajaka ngarasa bunga heunana. Boga rasa bakal laksana panejana. Moal hese natanyakeun lantaran aya anu sejak non teh nganterkeun. Mun nilik caitana mah pasti ieu budak ngora teh lemurna oge di Bungbulang. Geus itu mabring we ieu dua Jajaka teh nuluykeun lalampahanana. Tekung selila geus narapi ka imah Aki Mursid. Tengah dango ditanya heula para lakwe ku karena diterangkeun ka akina kitu maksudna si Jajaka teh anu barang dipaluruh ku Aki Mursid tetela teu salah deui ieu Jajaka teh ngaranna Widarma anak Ki Jatma murid manehna baheula keur waktu manehna aprak-aprakan kungsi matuh di bawah batu ngajar ulin pencaka Ki Jatma anu harita di silurukan ku manehna. Kumaha bungaheunana Widarma geus teu bisa dicaturkeun deui. Atuh Aki Mursid sajabana tinggal rasa bunga teh oge kacida ngarasa sedihna. Barang ngadenge yen Ki Jatma teh geus taya di kieuna. Rajeun teh tepung nganjeung anakna. Anu baheula mah ieu budakna teh cacan mantra-mantra kana aya buah cacan di kandung-kandung acan ku anu jadi indungna lantaran maksud tadi oge pangna jauh-jauh di paluruh teh tayalian sejak di alap pangartina cohagna mah rek guguru ilmu panemu pikeun ngasakeun naon-naon pangajaran anu geus katarima ti bapakna. Nganyaeta kaburu kapagat ku umur Ki Jatma anu geus nepi kana jangjina jadi pangajaran anu katarima ku Widarma teh sasat ngabuntut ngabuntut bangkong. Satuluyna ieu dua Jajaka teh jadi kacidalayutna. Teu sirikna kaditu kadieu teh salawasna ngan rarentetan geus saperti jeung dulur teh lain bobogohan deui. Lain bobogohan deui. Ongkoh di kana teh selang-selang sok ngawakilan nu jadi akina mere pangajaran ka Widarma anduna dadasana mah Widarma teh geus leuwih ti cukup ngan karingasakeun sarta nambahan saeutik-saeutik anu baheula teu kungsi diajarkeun ku anu jadi bapana. Sakali mangsa Widarma ku Aki Mursid keur dititah kaci hike pikeun ngadatangan ka wabuhanana ngabejakeun hiji urusan anu aya patula-patilna jeung urusan pakasabanana. Sedengkeun karna harita keur ngalasuluh lantaran ini amah geus teu boga suluh sateuk-teuk acan. Beres mengke suluh karna reureum heula bari ngagebran awakna kudu dukuy. Kesang menuju buruk saluar awak. Ulut bieu nampolan pisuluheun. Katamah poe teh kacida moreretna. Bari nyarane kana tangkal jengjing. Manehna peureum ngararasakeun nikmatna awak anu buligir dihihidan ku hiwirna angin. Matak sungkan ilit deui kahayang matrus we di dinya. Sabot kitu ngadadak di belah katu kadenge aya nu ngahargung. Sata kadenge deui sora anu blag-blug sada anu keur galungan. Teu panjang mikir deui saya kejlong-kejlong tisrikna luluncatan muruka pelabah datangna sora. Ari breh teh
pertela ngemang bolen aya hiji jalma keur ngagoler gegireun batu anu ngajegir geus sok we dina hatena pasti eta jalma teh aya anu nandasa kalawan teu ngandung curiga naon-naon lantaran kajurung kurasa khawatir satahayang buru-buru nulungan ka sasama anu keur ngarandapan musibat ngagentak manehna nyampeurkeun tapi kakara oge gog nagog ngidikeun saha-sahana kalawan teu disangka-sangka anu keur ngagoler teh ngahiuk ngirimkeun panonjokna kana beungeut karena ngagero bari jeung reuwas kalawan teu katiten tigigireun batu gede aya nu ngahiuk kana sirahna tacan oge manehna leuleureuh tina kalewasna tadi kana sirahna geus ngabeletuk manten disada lantaran dipepeg ku popongkol anu kacida gedena karena ngagero deui bari ngacengkang geus kitu teu kanyahoan deui hiji peureup anu jolna tigigireun batu geus ngahiuk anu saterusna ngahanca kana punukna sanajan sakumaha kuat sarta pinterna oge ari dibunguhan sarta diperak pakitu mah karena kalawan bari teu bisa ngayakeun perlawanan heula pikeun ngabela dirina karena ngagebur rubuh teu walakaya geus karuhan kitu mah cumjleng ti anu bala aya nu laluncatan anu saterusna